Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh akhirna saanggeus boga modal rada cukup Wiragati ngadegkeun hiji warung di sisi jalan. Nu pernahna jauh ka ditu ka dieu, jauh ka lemur anggang ka desa estuning mencil sosoranganan. Mun aya bangsa teh moal aya anu nulungan, tapi Wiragati jeung si Karom teu sieun ku bangsat atawa garong. Da puguh manehna oge boga kakuatan anu beunang diandalkeun keur ngalawan anu jarahat. Malah mah pakarang nu kungsi dituna di jero tangkal kai teh oge geus dicokot. Upami telepat mah leuwih kadinya mitra menghanyakal ka bujeng Neng Nongnya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae. Mangga mitra sok kaparayun sadayana. Kocapkeun dina hiji mangsa Wiragati jeung si Karom dariu kalayan tenang nungguan dagangan anu memang pepek ngan mangsa harita keur sepi carang anu lalar liwat. Pak, urang teh geus sababaraha bulan dagangan teh asa teu karasa ari dibawa kieu mah nya, jeung asa tepung deui jeung alam anu seger, asa panggih jeung milik diri anu sajati. Naon maksud bae teh Karom? Wiragati teu ngartieun. Mohon asa tentrem maksad teh. Teu hariwang cara dileuweung. Di dieu mah dahar teu susah, sare teu hese, aman jeung tentrem kana hate. Teu asa diudag-udag ku malakal maot, tak kitu Pak maksad teh. Gitu. Benar. Ayeuna mah aya hirup anu bener-bener hirup, lain hirup bobodohan. Bari itu mah esuning teu buguh sabab aya di leuweung nu macakeung, aya di alas nu macak leuwang, tapi ge wari mah jom-jom moal aya nu nyisi kuti. Moda ayeuna mah ngoromolan geus hancur, kartos wiri oge geus kabanyang, moal aya nu ngakalakeun ka urang euy. Malah aya beja yen barat-barat goromolan nu nyerah ge dihambura. Jadi kumaha teu dihukum sakumaha mistina. Maranehna bisa asup deui ka masyarakat. Ceuk Wiragati dari anaker. Manehna ge memang ngarasa lugina. Sabab geus pinanggih jeung kasenangan, geus boga jalan kahirupan anyar. Pak, rek iraha barnya deui ieu teh. Lantaran dagangan geus orot ye, utamana rokok jeung limun. Bisi aya semah teh kota nu rek jarah ka makam. Kumamun ayeuna baranya heula ka dayeuh. Jeung wae untupan mah sabab geus beurang ieu teh Karom. Bisi buriteun balikna jeung bisi aya begal di jalan we. Bapak mah kawas kanu kakara wae. Nah lali deui ka si Karom. Apan geus ahli kana asup-kasurukan tengah beuting, geus tuman lumampah dina kaayaan poek, geus teu sieun ku begal, teu sieun ku garong sarta wani ngalawan naon wae nu jadi halangan. Boro-boro kitu, tantara ge pan dilawan, make melang. Mitra, kitu pok-pokanana ceuk si Karom. Wiragati ukur seuri, manehna ngarasa reueus boga anak buah anu satia jeung satuhu ditambah ku gede wawanen. Jeung wae ka dayeuh mah kade ulah poho pangmeulikeun mahkota nu alus sabab anu bagus beak. Mangga Pak, mangga. Dan urang ngagaleuh atuh. Ceuk si Karom terus nangtung kop kana kertas jeung patlot tuluy nuliskeun barang-barang anu sakira perlu ditambah. Sanggeus imet kabeh direken pi duiteunana. Bodoh, duit sabaraha dah, Karom? Sakedik Pak, 1.500-an. Kau penyawa kau tina laji.
kade ulah kurang bisi wiwirang ya mun perlu malebihan saeutik bisi di jalan hayang jajan channel mangapa ieu gede lebihan kana channel aroma paling eta we kada dawet Pak atau cincau aku masih lagi ngejamah itu Indra sanggeus tarapti si Karom init kadayeuh rek balanya hari warung ditungguan ku Wiragati bari ngabah heuhai dina bangku ti sajumna si Karom init teu kungsi ka mana-mana Wiragati teh cicing we bari ngalepus udud nganteur lamunan ka alam sawangan rusras ka alam nu geus kaliwat harita Wiragati inget ka anak jeung pamajikan bet aya jorojo hayang tepung jeung si Otas tapi aneh rek init kalemur Cidahu teh sok rumegag sieun kitu sieun kieu maklum manehna geus lamokot ku dosa sarta loba musuh di lamurna malah cek garentesna iraha cenah bisa tepung jeung jadi anak nah kumaha nasib si Otas jeung inungna nah hirup keneh atawa geus tilar dunya nasib aing tebet kieu-kieu teuing dikadarkeun kudu jauh jeung kulawarga ngabelaan anu teu puguh anas tega mateni batur salemur ari buktina bet jadi kieu bajoang teh taya tapakna eueuh hartina bikeun diri aing komo deui keur batur tapi kabeh da geus kaliwat ayeuna mah kari sadarna kari elingna kudu bisa ngeusian lamaran anyar ku kalakuan anu hade kitu cek garentes hate Wiragati bari narik napas jero lamunan beuki anteng inget kasih Otas anu mangkuk di lemur kaayaan beuki beurang anon poe geus dengdek ngulon tereh tapi ka tempat surupna tapi Wiragati teu mikirkeun waktu unggal poe ge manehna mah salsenaker kawan tu taya kaberat karipuh ukur mikiran beuteung sorangan keur kitu kurunyung aya nu datang opatan lalaki wungkul sarta rata-rata dedeg jeung keker bosongot pikasieun blus arasup ka warung teu aya anu punten heula malah mah diukna teu sopanaker jiga di imah sorangan we tapi Wiragati teu garah geureuh manehna mah ngamaklum kana kaayaan eta jalma bae ngalareueut naon juragan Wiragati sopan jeung hormat benta bandrek jeung beureum peuyeum euy ceuk nu pangjangkungna nyaritana tanes jeung rada ngagerem eta jalma katelahna teh Bahgunali dah nu anyar deui wae Mitra ya mohon peran nu anyar deui wae aya Bahgunali lebih anu sanesna walai ngareueut naon nun saruakeun sabab ieu jalma kabeh ge tanggungan abah dahar jeung inumna abah anu nanggung sadakeun buru-buru tong loba ngomong ceuk Bahgunali bari pepetah mangga Wiragati buru-buru nyadiakeun pamenta semahna atuh teu kungsi lila ge geus sayagi sor-sor disuguhkeun kanu mentana opatan silih leret sarta sakapeung nareuteub ka Wiragati nu memang potongan awakna seseg jeung sembada kawas lain jalma jore-jore Mawang saha ngaranjeun Bahgunali tumanya bari malong ka Wiragati kawas anu panasaran bisa wasda anu kajelah mamun mun wira manawi ceuk Wiragati ukur sakitu disebutkeun teh bisi aya mamala anak Wira onok kita ngaran teh tapi halus sabab wira deh lambang dina kagagahan sarta ngagambarkeun yen boga ngaran teh
Gede wawanen. Lain abah rek nanya. Ari ka dieu sok loba anu ngaliwat? Kanjen anjeur mah, kanjen. Nanging tetang dos. Aya seueur, aya langka, nya kitu we. Kumaha parengna kitu agan. Wiragati ngajawab kalayan sabar. Nganteur kana kahayang semahna. Sok aya anu ngobrol atawa tara di dieu. Kanjenan we. Mari masuk rame, upami seueuran mah silih tukeran pengalaman. Atuh sim keuring oge sok ngiring ngobrol. Syukur. Abah percaya kana omongan Mamang. Tapi naon wae nu sok diobrolkeun ku maranehna teh naha sok kadenge ku Mamang atawa kumaha? Rupi-rupi we agan. Aya anu nyaritakeun lalakonkeun ngora. Aya nu nyaritakeun lalakonkeun jadi jelema badur. Aya nu nyaritakeun urusan usaha. Sareng sajabina we, pokona masyhur we agan. Jawab Wiragati. Rada horeameun ari kudu nataan hiji-hiji mah. Hati ku abah ge. Terus kumaha nu sejenna naha tara aya anu nyaritakeun sayembara? Kumaha gan? Sayembara. Nah, sayembara naon ieu agan? Wiragati colohok. Sabab kakara harita ngadenge perkara eta mah. Jadi Mamang mah canyahonya. Jangan rumaos kirang kajerang. Ya, sun kurung baca kaju Mamang mah gitu agan. Tadina abah rek nanyakeun yeuh. Susuganan aya laratan anu hade. Anu sakira nguntungkeun ka abah. Ari can ngadenge mah cuma moal aya gunana aduh. Bah Gunali haneuleun. Hari nu sajen ukur ungut-ungutan bari ngarinum banrek. Nanging abun dan manawi sim kuring teh sajadu maros manawi. Nanya naon Mamang? Lebih sayembara aja. Sayembara kumaha. Naon maksudna? Wiragati kataji ku eta beja. Bet hayang niluan. Kana eta sayembara. Hayang nyaho Mamang teh nya. Sumo lagan sayembara teh. Sayembara naon gitu. Penasaran Mamang teh. Kieu Mang. Abah oge ayeuna teh keur milu sayembara ieu teh. Neangan jalma jahat anu geus kumawani ngagarong ka Haji Halimi. Barang nu dibawana teh gede pisan pangajina. Aya kana 5 juta eunana cenah. Sing saha jalma nu hasil newak eta panjahat. Sarta hasil manggihan deui barangna. Baris menang hadiah mangrupa duit nu lobana 1 juta perak. Mun urang kaparengkeun hasil eta bangsat jeung barangna kudu dipasrahkeun ka nu wajib atawa langsung ka Haji Halimi nu ayana di dayeuh Sumedang. Da kitu ceuk beja mah. Tapi nu nyana mah teu nyaho da. Ya oge ceuk abah oge ceuk batur. Ceuk Bah Gunali. Tepati dari ya bisi namahan saingan meureun. Gitu. Mangrupa naon barangna teh agan. Ai ceuk beja macana emas inten jeung berlian. Kitu beja nama duka teuing bener henteu mah. Loh, namengu ya sim kuring mah. Alah rumaos kajengareun zaman ya kan. Keun bae. Geus nyaho ayeuna mah ti abah yeuh. Ngan kade anjeun mah teu kudu hayang milu. Da moal aya gunana capek-capek. Mending ge dagang deukeut rezekina duit daratang sorangan. Bah Gunali ngahalangan. Hatena hariwang bisi nambahan musuh dina marebutkeun sayembara. Atuh ngadenge kitu mah parasaan Wiragati jadi loba. Tadina sopan jeung hormat teh ayeuna mah nyokot jalan tengah nyarita kawas kasasama. Urang ayeuna abah. Jawab kuring oge boga kawani jeung boga harepan.
Atuh sajabat gitu Muhammad karugikan ka abah ieu. Lalu bere hadiah teh meureunna hasilna teh lain abah. Ceres. Mitra ngadenge kitu Bahgunali curingan. Anak buahna molotov Kawiragati kawas anu teu ngeunah ngadenge gegedugna di temal kitu teh. Tapi Wiragati teu sieun manehna kalah ka beuki wani we. Sarta getih jagona ngagolak deui. Nah, jangan meluas kadang kuning hari gitu ya. Belajar percaya kan omongan kuning. Jauh kurang saja. Wira. Mane terek pamer kekuatan boga ilmu naon, ha? Cek Bahgunali. Ulah nanya ilmu. Ya babikeun ngajaga harga diri mah kudu ngagem hiji ilmu nu puluk-puluk. Jangan jaga harga diri geus mangrupa hiji ilmu. Nah, makin nanya kudu kitu patut. Hayang ngajajar. Mitra Bahgunali nepi ka kekerot ditempas kitu teh. Asa dihina jeung asa dianggap enteng ku Wiragati. Mitra kaum dangu Bahgunali keheul ngadenge kekecapan kitu ti Wiragati. Ret ka salah saurang anak buahna. Nu direret Surti sabab geus ngarti deui kana isyarat kegedugna. Kop kana gelas nu dieusi keneh ku bandrek saparapatna. Pelawar dibalangkeun ka Wiragati. Mani lempeng rek kana irung. Tapi Wiragati rikat newak eta gelas. Sarta eusina tetep di jero gelas. Teu aya anu ngecelak sakecelak-kecelak acan. Atuh nu nyaksian teh bengong. Sabab Wiragati cepet naker gerakanana. Teu katempo newak gelasna nyaho-nyaho geus dicekel. Kuning, nyerido, lamun ieu gelas rek diruksak. Sabab hade goreng oge ieu teh barang kuning. Lain hak anjeun. Daina kuning rek minta tanggung jawab di anjeun. Nu rek ngaruksak. Saha nu rek ngaruksak teh, Wira? Anjeun jeung anak buah anjeun Gunali. Tetela aya keneh kawani euy. Warah dah. Sakilat tilu sinar bodas ngabelesat kana beungeut Wiragati. Hiu kap kap kap. Gerakan Wiragati leuwih cepet. Barang breh dina leungeun katuhu geus nyampak tilu peso balati nyarlap dina sela-sela ramo. Kieu carana ngawarah je. Bagus. Ceuk Wiragati bari ngalungkeun deui peso kanu bogana. Hiu cerep. Iluanana nancelep dina meja hareupeun anak buah Bahgunali. Anggangna ukur sababaraha mili tina leungeun musuh anu ngadakom kana meja. Ngahina anjeun teh Wira euy. Lain kuring nu ngahina. Tapi anjeun Gunali. Rai atuh ceuli Bahgunali euceuy. Kakara harita ngadenge omongan anu kasar jeung semunangtang. Sabab di mana-mana ge kamanehna tara aya anu wani cucungah. Tara aya anu camplak. Karek ku ngadenge ngaranna oge tara aya nu wani. Kari-kari ayeuna aya nu model kieu. Sabri, dewak euy. Palidkeun ka Cileuleui. Ceuk Bahgunali nafsu. Beungeutna katara geuneuk jung salah saurang anak buahna nangtung rek newak Wiragati. Ari anu sejena ngawaskeun bari waspada. Man kitu mah nu jahat aja anjeun opatan. Adi sia ditewa ku aing mah. Da aing moal sieun. Wiragati maju mapag musuh. Manehna ngarasa kagok asong hayang mere palajaran kasemahna anu sombong. Ontong diajak ngomong Sabri, bereskeun buru-buru euy. Bahgunali geus teu sabar hayang nempo Wiragati anu dicangkalak. Tapi harepanana teu kacumponan. Sabab teu kanyahoan gerakna nyaho-nyaho si Sabri teh geus ngadayagdag kana bili.
sungut salangap tina irung bijil getih. Kunaon sia teh sabri? Teu kuat newak cucurut hiji. Sia. Cek Gunali beuki keheul. Asa dibibirang ku anak buahna. Ngambun bah. Teu kanyahoan. Cek Sabri kekeureuceuman. Maju kabeh euy, konyong. Pirakeun sia teh becus. Jawab. Cek Bah Gunali. Beuki keheuleun untuna kakerot nafsu ngabubudag. Anak buah Bah Gunali nu sejena cengkat langsung narajang ka Wiragati. Tapi Wiragati rikat ngajewang korsi. Hiuk hiuk dibubat babit kanu narajang. Atuh mani butbet diadu jeung beureup. Akhirna anak buah Bah Gunali laluncatan keluar ngahajang-ajak tarung dinu lega. Wiragati teu talangke. Gentak luncat kaburuan bari sekaligus nyerang ka musuhna. Hiuk gebro kana tarang musuh kuak ngagero bari mundur. Betul teh. Cenah terus gigi deug miceun ka nyeri. Sedangkan anu sejen bareng narajang ka Wiragati mani pating palesur peureupna rek nipan beungeut Wiragati. Tapi Wiragati ukur ngakulak-gilekin beungeut we dibarengan ku leungeunna anu pakupis nakisan serangan musuh. Modal sia-sia. Wiragati ngagero bari nyodokeun dua leungeun ka hareup. Keuna kana dada lawan. Kwaceak. Anak buah Bah Gunali ngagero terus rubuh mani nyuuh dadana asa bejad. Tinggal saurang deui. Kuda-kudana teu merenah. Kawas anu gempeur puguh we Wiragati teh babarieunaker. Sakaligus nubruk make jurus badak mabok. Cedak tak-takna neungar dada musuh. Ceblag. Musuh katukang langsung nangkarak bengkang. Bari calangap dadana eungap. Urang ajar nyaan ngahina imah. Lamun gitu mengajak ijen ka aing ya. Rasakeun sia bangsat. Cek Bah Gunali geus teu bisa nahan amarahna. Jeung manehna ge luncat kaburuan langsung narajang ka Wiragati peureupna nyewuk rek ngagedor tarang. Tapi Wiragati teu ngejat, ukur ngagilak we saeutik bari newak pigeulang musuh. Kap cidud dicantok ka tukang koreweng. Kebut. Bah Gunali rubuh. Bujurna ngadupak batu seukeut. Atuh mani nyengir bari ngusapan bujur. Aduh. Sia teh kunaon ya? Ngahina sekaing. Lain aing nu ngahina ka sia, tapi sia nganggap remeh ka aing. Teu ngajenan kanu boga kahayang sia. Nangan sia wunggul nu gagah jeung sakti teh. Na sia wunggul anu boga kahayang teh. Batur ge hayangan sia. Sada boga modal kekuatan anu cukup. Goblok sia. Jawab Wiragati tegas. Anona molotot ka Bah Gunali nu colohok lantaran kaget ngadenge omongan Wiragati nu sakitu wanina teu nyana yen tukang warung teh boga wawanen. Wira, anjeun teh saha nu sanyana? Nah, sia make nanya nu sanyana. Aing mah jarang ngabohong. Sarta kaayaan kanyawan kumaneh. Aing teh tukang warung. Kami teh percaya. Paling ge anjeun mah keur nyamar. Nyamar keur urusan naon? Da aing mah geus daun-daun aya di dieu teh. Lain ngan kakara ayeuna wungkul sia. Bah Gunali ngahuleng. Terus ngangtung lalaunan bujurna karasa nyeri jeung seueur. Ari anak buahna ngadeuketan lalaunan nunggu parentah deui ti dunungan. Saurang oge eueuh nu wani gagabah ayeuna mah. Obrak, urang kapaksa kudu ngaku eleh euy. Sabab si Wira lain lawanan urang. Wayahna kudu ngaku kana kaunggulan lawan. Sarta kudu narima kana kanyataan. Ceuk Bah Gunali saeungeus rada lila. Atuh satuluyna mah sarerea arasup deui ka warung. Dariuk di tempat asalna.
bayar syaut barang daharanyeun. Tuluy tinggalkeun ieu warung. Huling teu izin. Mun aranjeun sakabeh leuwih lila aya di dieu, bayar. Cek Wiragati ngusir ka balad Bah Gunali. Ngomongna teu asa-asa. Kelanan Wira. Ulah kagigituan ieu. Sabab aya urusanana sarta nu geus didahar ku Abah moal burung dibayar. Ayeuna mah diuk we heula. Urang ngawadul jeung Abah. Cek Bah Gunali, leuleuy. Atuh ge Wiragati diuk manehna teu katutuluyan amek. Naon anu rek diperlukeun jeung kuring? Urusan saemara Wira. Kumaha lamun urang gawe bareng. Sabab Abah deh kakurangan keneh ku tanaga ieu teh. Hayang hasil menangkeun ieu saemara. Jigana lamun Mamang Wira daek ngahiji, kakuatan Abah bakal tambah. Sarta saemara yakin bakal beunang ku urang. Da kitu. Cek Bah Gunali bari neuteub. Manehna ngaharepkeun pisan sangkan Wiragati daek babarengan jeung manehna. Ya anjeun alus. Tapi hanya kal. Kuring mah moal daek babarengan jeung anjeun. Siapa boga niat jeung tujuan sorangan. Mun anjeun ngarasa kurang kuat, neangan we jalma sejen anu daekeun. Nah make teu daek. Da moagap lah milu jeung Abah mah moal. Lantaran dina hasilna oge tangtu bakal dibagi 5. Abah moal hayang sorangan. Moal hawak jeung moal ngahak. Mun aya milik teh mah. Duit hadiah nu 1 juta teh rek dibagi 5. Sabab digawena oge babarengan. Dah gitu maksud Abah mah. Moal. Kuring moal ninggalkeun dagangan. Siapa letik-letik geus boga usaha anu tetep. Boga pacabakan anu dangdu. Sedangkeun saemara mah barang can buku. Sarua jeung udag-udag kalangkang heulang. Sok sieun moro julang ngalupaskeun bosing. Wiragati keukeuh teu daekeun. Sabab teu kapikir balukarna. Mun kudu babarengan dea mah. Jadi geus boga kayakinan yen moal milunya. Nah moal kaduhung mun Abah jeung babaturan bisa hasil. Bah Gunali keukeuh hayang babarengan jeung Wiragati. Moal. Jong wae rek milu saemara mah. Misah-misah we. Bah Gunali keheuleun. Tapi teu wani ngamak ayeuna mah lantaran ku kajadian tadi oge. Kakuatan Wiragati teh geus kaukur. Yen lain jalma samanea. Geus puguh kitu mah ku sewel ngabijilkeun dompet sarta milih receh sababaraha lamar song dibikeun ka Wiragati. Ayo, urang ini dah kah? Bisi burit manten. Cik Bah Gunali ka anak buahna. Anak buahna nangtung hampir bareng. Terus pating laleos ningalkeun Wiragati jeung warungna nu harita ngajanteng badinya kalan duit. Pikiran kumalayang hatena jadi deg-degan. Barang Bah Gunali geus jauh Wiragati sadar. Malah cek gerentesna naon gunana mikiran saembara. Boa teuing si Gunali mah ukur heureuy. Lain ngobrol nu saanyana pastina oge saembara mah bohong. Ieu teh lain zaman karajaan lain. Kitu cek gerentesna Wiragati. Sanggeus kagerentes kitu duit teh diasupkeun kana tempatna. Terus mereskeun gelas urut anu jajan. Geus kitu gek diuk deui kawas anu kedua teu boga pagawean. Mitra kaum dangu. Panon poe teu kanyahoan surupna. Sora tongeret reang di sarada patemalan jeung pada baturna. Manuk-manuk oge recet di sarada bari pating aracelog dina dahan-dahan kai. Kurutak si Karom datang. Beungeutna bulaeran kesang kawan tutas lumampah jauh.
sarta lempang naga gancangan da sieun poekeun nampo si Karom geus datang. Wiragati rada heran sabab disangkana mah si Karom teh bakal balik tengah peuting. Tapi memeh repeuting geus datang. Goyeng barang kene, Rom. Nah, ganjang-ganjang teuing di jalana. Aja Pak, pergi lah teuing upami wangsul wengi mah yeuh. Bilih enjing seueur tamu di kota Pak. Jawab si Karom bari nunaan balanjaan. Digawena sumangetna aker. Teu nolih kana kacape. Coba saya mah kumaha euy. Nah, aya naon di kota? Naon hubunganna jeung warung urang? Asa teu hati teuing. Wiragati olohok, tapi si Karom teu buru-buru ngajawab. Manehna ngarongkong heula kana gelas terus dicician cai teh. Tayohna hanaang da puguh tas lumampah jauh. Rek loba nu ngaliwat ka dieu teh euy. Kitu maksud selainnya Rom. Mohon Mbah, ka dieu bakal seueur anu ngalangkung. Margi di kota nuju rame ku beja anu pikabungaheun pikeun urang. Beja naon? Aya sayembara Pak. Hadiahna badag nyum. Naon hubunganna jeung dagangan urang? Margi ayeuna teh urang kota rabeng. Arinit pada mikahayang kana hadiah teh. Boro-boro nu geus kasohor jago najan nu teu aya ka bacis oge teu saeutik anu pahibut. Ngadu mirik basana teh. Susuganan cenah aya judig tumpak kuda bisa menangkeun eta sayembara. Da kulantaran kitu pasti ka dieu teh bakal loba anu ngaliwat da ka daerah sejen ge kitu. Ceuk si Karom nyaritana dari anaker sarta dina hatena aya niat hayang milu sayembara. Ngan era rek bebejana ka Wiragati. Oh, gitu. Ya kumaha aturanna sayembara teh euy? Wiragati leuwih kataji ku urusan sayembara. Sabab tadi ge geus ngadenge beja ti balad Mbah Gundali. Kieu ceuk beja mah, Pak. Barabat si Karom teh cacarita medar tina perkara sayembara teh. Dumasar nurutkeun beja nu katarima ku manehna. Malah pangalaman salila di perjalanan dibejakeun kabeh yen manehna tepung jeung para jawara nu rek ngadu nasib neangan milik tina sayembara. Nah gitu nurutkeun beja mah, Pak. Malah mah di perjalanan oge tepung jeung welasan jago ditambah ku puluhan jalma nu can kaijir pangartina. Pokona mah wah rame we. Sabab geunyeuleung di kota mah. Maneh percaya kana aya beja, Rom? Percaya, Pak. Sabab bejana lain ti saurang. Atuh sajabatik itu memilih sayembara teh rata-rata sumanget pisan, Pak. Kabeh suhud jeung bangun anu ngarasa pasti yen maranehna bakal unggul. Ari Bapak, kumaha? Ulah kabawa ku sakaba-kaba, Rom. Ieu teh malah ngarupakeun salah sahiji tina pergolakan zaman anu baris jadi mamala mun urang teu bisa ngigeranana euy. Ayeuna mah Bandungan we. Ya kumaha jadina wayahna ulah bibilueun. Sabab urang mah pagawean geus boga, panghasilan geus pasti, rek naon make kudu sayembara. Bisi maloju urang ngalupaskeun pusing. Lebar euy, Rom, lebar. Si Karom ungut-ungutan. Manehna ngarti kana omongan Wiragati atuh jep sajongjongan mah jempe. Kawas anu keur mikir kalayan apik nimbang-nimbang dilampahin. Sedangkeun Wiragati panonna melaung kana hasil balanja di kota teh. Bako teh meuli, Rom? Pantenan we atuh, Pak. Tah dibungkus ku kertas koran. Jawab si Karom bari nunjuk kana bungkusan. Oh, syukur. Bisa deui uduh daina mah atuh.
pikiran urang balik deui kana urusan sayembara ya. Nah saha nu ngayakeunananya? Naon maksudna jeung saha anu kagaronganana cenah? Ngayakeunana teh polisi. Gawe bareng jeung anu boga barang, ari nu bogana teh Haji Halimi. Sodagar Aci nu kasohor di dayeuh. Ari maksudna mah duka teuing da teu terang. Kumaha kira-kira nana bakal aya anu menangkeun garong atawa kumaha tak kira-kira na ieu mah? Ya kalau alam ngan anu jelas mah loba pisan anu ngudag ka daerah ieu. Dan nepi ka abur-aburan teu bakat ku loba. Naon sababna loba anu ngudag ka wewengkon ieu? Nah garongna lumpat jadi kitu. Idu kapada eta mah kitu nyatana. Mun nya teh mah kitu aya sayembara. Dangdu garongna teh lumpat ka daerah ieu. Tapi naon tandana? Nah mawa gemoran, mawa koper atawa kumaha kudu kanyahoan heula yeuh. Ngarah babari ngintip-ngintip na Rom. Ceuk Wiragati beuki kata Aji ku sayembara ayeuna mah. Dina hate leutikna geus timbul hiji niat yen manehna oge bisa milu sayembara. Aya beja kieu, Pak. Dina hiji poe aya dua lalaki anu dicuriga ku babaturanana. Eta lalaki teh keur aya di setengahing perjalanan sarta ngakuna keur milu sayembara. Eta dua lalaki mun jajan royal naker malah masuk pesan awewe cenah. Ta eta anu keur pada ngintip-ngintip teh, Pak. Ya bener euy. Kumaha teh deuk bangadeg cenah? Teu jelas, Pak, duka kumaha eta teh. Lah, hanya gara tuh. Duh. Ramun gitu mah. Ceuk Wiragati bari ngarahu. Pikiran geus kumalayang ka mana-mani ngabawa asmun manehna milu kana sayembara. Tapi inget keneh kana perhitungan usaha bisi moro julang ngaleupaskeun beusin. Ari si Karom mereskeun balanjaan dipernahkeun dina tempat anu aman. Akhirna Wiragati jeung si Karom sarare lantaran geus peuting malah sora gaang geus jempe. Iwati sora jangkrik anu ngikrik patemalan. Tika jauhan kadenge sora bulk jeung manuk pipip anu ngalinur. Kocapkeun isukna. Wiragati jeung si Karom geus tarapti sakumaha biasa. Cain teh geus sayagi 2 teko gede. Kitu deui cai ngagolak teu weleh sayagi. Sabab sok aya anu menta cikopi. Panon poe ngarayap beuki luhur. Tapi di jalan ka Cidati iseunana. Ukur hiji 2 nu ngaliwat teh kitu ge teu nyimpang ka warung. Wiragati ngajentul bari udud. Panon melong ka jalan. Kira-kira wanci pecat sawed. Burudul aya anu ngaleut lalaki wungkul pakeanana sing sarwa hideung. Nyaren bedog jeung marake totopong dina dada anu kenca aya gambar heulang bodas. Mangrupa lambang hiji paguron. Bus gagedugna asup ka warung. Dituturkeun ku anak buahna nu moal kurang ti 15 jalma. Atuh Wiragati teh bungaheun. Sabab geus kasawang ti hasileunana geus tangtu dagangan loba anu payu. Mangga jaralik. Bade ngaleuit naon ieu teh mangga. Ceuk Wiragati someah naker kitu deui si Karom. Manehna milu ngabageakeun kasemahan. Naon Mang? Sok sadekeun. Cai enteh jeung lalawuna kuring hanang nyeuh jeung labar yeuh. Baudak mah cenah nyarokotan we ku sorangan dah. Jawab gagedugna bari gek diuk panona rutret kana kaayaan di eta warung. Mangga. Harita keneh Wiragati jeung si Karom
ngaladenan anu jarajan. Atuh mani recok mata kresep anu nembokeun. Barang dahar bala kecerakan di barung ku ngarobrol silih tempas. Tetela pisan obrolanana teh teu jauh tina perkara sayembara. Sarta tina eta obrolan jadi kanyahoan. Yen eta rombongan teh balad Haji Malik ti Cileunyi ngahaja ngider milu neangan garong. Bubuhan anak buah Haji najan tagogna jawara oge saropan jeung tartib. Saeutik ge teu ngadatangkeun kaributan. Sabadana barang dahar terus diitung piduiteunana. Sanggeus kanyahoan cereng dibayar ku gegedugna geus kitu amitan ka Wiragati. Perwios Mamang. Beri jeung kantun ye. Basana basa ajan tapi sopan. Hatur nuhun. Beri jeung angkat. Hatur nuhun. Temal Wiragati. Bring rombongan teh init deui. Dijajabkeun ku paneuteuk Wiragati nu ngarasa reueus. Nempo anak buah batur anu layeut jeung akur. Ras inget ka anak buahna dina zaman gorombolan. Anu teu waleh aya cekcok bae. Komo Piduloh jeung Sirod mah da geus yakin barontak wae. Hehehe, cager, pohara Midra. Hanya kal kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula dinten ayeuna. Insyaallah urang teraskeun dinten enjing dina seri anu saterasna. Hapunten samudaya kalepatan. Nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.